rek menang hiji mau jadi duit bawalah. Aduh, itu air manrur. Gila. Rokok. Aduh, aing naon? Oh, siapunan. Dongkok. Aduh, aing teh. Jauh balik. Wah, 2.000. Ngena-ngena mepe neranda itu tadi ngalewat Cijai lainnya Nah, juragan. Banget sepak itu. Jika nu sakro. Sia ngomong ti kemana wae sama letuk ke sepan itu nu sakro. Adi sia aya di imah teh. Aya, tengah balai. Jong. Bona, anu panggil kena kopi Siap, juragan. Mana? Nah, antara makian. Poho. Cuman. Ruci. Amazing, Bona. No, siapa nak ngeliat peta aing? Nah, naon juragan? Panas kehead. Nah, siapa di payungan? Kan orang oke lambung panas, sok payungan. Siapa? Don. Saya tapi euy. Don. Mana stadion tutup dia bini. Kieu saya teh nyamper cikan minum cenah teh. Don. Itu saya teh nyamper. Ada siapa, Bona? Lain orang don tuh, tapi itu tadi lompat ke itu. Ada main dek naon? Dek naon? Don, yang curhat. Curhat naon? Ari mana? Saya ngobrol sama Mata. Mata. Opat mata meureun. Tanggal eta ngantong di dieu. Di ditu maginaheun. Udah aman ya udah dibulan. Bae don, kamu ieu terang panas. Nah, main naon? Kurang kayak curhat. Diuk don si cangkel udah mau naon, depresi menang ngepel. Ari mana nah hati diuk atuh. Soak. Bae da mana sok. Ari mana dek curhatan mana? Jeung dibawa ka nu kieu segala. Don, ada orang pintar atau apa? Sugan mana? Ngarasa kumaha? Bodoh atau pinter? Orang teh pintar tapi bodoh. Ih, kumaha mana dieu? Emang ari nu pintar otaknya di mana? Lamun anu pinter mah otakna teh sirah tadi dieu tah. Oh,
ari nu boloho. Amun anu boloho mah otakna tadi kita na jero tuur. Ari otak kurang di mana, Dun? Maneh apa otak maneh? Nah, otak maneh teh tadi dia di jero tuur otak maneh mah. Oh, berarti urang bolohonya. Heeh, maneh teh boloho, lamun maneh pinter mah otak maneh teh di dieu tah. Oh, gitu. Paingan mun urang lalieur setuju dudana tuur. Heeh, da otak maneh mah dina tuur atuh. Berarti lamun otak urang dipindahkeun kana sirah bakal pintar urangnya. Tah eta bakal pinter lamun maneh otak dinu sirah mah. Udah, udah. Mas. Oh, nah, Dun. Ari teh si Bona naon motor euy. Astagfirullahaladzim, Bona. Ari maneh naon eta? Tuur jeung dibor sagala. Dibongkar, Dun, dek mindahkeun otak kana sirah. Ari maneh, Bona. Aduh. Hebat urangnya, Dun. Ya cara simpel ngameh urang pintar. Terus pinter mana Bona. Demi Allah mana pinter Bona. Aduh, astagfirullah ya. Kunaon mana Bona? Beungeut teh juga ucing nang ngalapung. Juragan, ari abi pintar atau bodoh? Sugan. Eta mana pintar atau bodoh? Cik si Dedun mah, abi teh boloho juragan. Cingan, aya nama kieu urang tes ku urang mana bodoh atau pinter. Pertanyaan kahiji nya. Lamun urang keur nyingkur jeung randa. Kumaneh teh kapanggih? Urang teh bakal dibejakeun moal kasih nyonya kumaneh. Oh, juragan. Cerdas. Sama pintar. Tah, ayeuna pertanyaan kadua, Bona. Nya, ya, cing tengat ya. Urang teh boga duit 100.000. Bati ngajual Magicom. Si Nyai teh butuh resiko dapur. Kumaha bakal dibejakeun moal ke si Nyai. Ku urang duit teh disumputkeun di dieu tah. Bang. Oh, juragan. Wah, cakap. Eta geuningan pintar, euy, mane euy. Geus mane teh pinter, cik saha mane bodoh teh? Cik si Dedun juragan. Eta mah si Dedun iri, Bona ka mane, ku karena kapinteran mane. Kang! Akang! Nah, gue berwokan. Kuskoak. Akang, ngadenge beja teh cenah mah akang dieu ngungkur jeung randa. Ari akang hayang bagus bebenul teh. Bisa ada. Abi mah lagi jeung rana atuh. Kanyakeun ke si Bona. Si Bona mah budak jujur. Da bolon keneh sok. Bener siapa nak? Leres nyonya. Tadi teh si Bona geus latihan kecerdasan jeung aing teh. Bari si randa teh di PPN ku juragan nyonya. Kang! Ari sia yang remuk bebenul teh. Asyik. Hiji tah bener randa. Ari duit bati ngajual Magicom dikamanakeun. Apa dibalikeun beas ka Haji Ule? Kan beas teh di desa heula. Benar. Bener Nyai, sok we tanyakeun ka si Kali bejakeun deui. Aduh kok celaka.
tanyakan ya kasih sidik budak kaji ule dengan desen lagi di ditu. Jauh-jauh nanyakan kasih sidik budak haji ule. Bona, di mana? Bang. Ari ieu naon? Ais ya bona, belagu colek. Ayo sia. Ampun nyai. Karana mana teh ngagelapkeun duit. Bona dagu belagu sia. Benernya kurang pinter juragan oge.